tahun bobogohan bos tuluy di poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe kakak hatek Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang mitohaeun bos mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun ini batur hege aduh mulurang baik bentak di lempang ratu ulah tunggu di parut kunaon ieu lempang teh deg-degan kieu sempoyongan sempoyokan kieu sempoyongan sempoyongan sempoyok alah halo sahabat hijrah lebah mana sia teh ai maneh di mana aya naon ieu teh batu rapat eueuh sia teh alah sorry bos sampura euy nah di mana itu di pojok bos keur naon biasa we bos ngahaneutan bos ngahaneutan si duru anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si duru tegaul bos apaan tuh si duru teh meuleum sulu diriung-riung tegaul bos cek maneh ngahaneut teh naon ngahaneut teh naon atuh drink dong minum bos ade sia teh mabok ya ibro kade sia goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekek botol hareupeun umum jahat nyontoan teu hade ka batur sia na teu nyaho aing jeger desa Cinanjung gelo terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanjung aing kudu bilang uwow gitu Orai kawat macok nu gelo bos naon soat gitu loh najan si bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos cicing lah kumaha abdi hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos lain masalah kitu sia teh naon ye dengekeun ku maneh aing ngaran-ngaran mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol kitu doraka camplak diri sorangan jadi ruksak awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng ngegeringan awak sorangan dengekeun sadul leheung keneh abdi bos leheung kumaha leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh tapi aya anu leuwih tibatan aing bos naon anu mabok tanpa minuman nah ayanya aya naon mabok jabatan mabok kapangkatan mabok kadudukan teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos anjir tong dikeprokan lah da lain japati aing malah eta teh ngadukung beleguk teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos aing oke di Bapak Haji Edi di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay Ibu Yani gitu bos moal karas kalam sawer-sawer tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge nya gitu bos salah gitu teh moal karasa ku obos kapeureuh aing bos ya dangukeun ku obosnya setiap aya haseup tangtu aya bener teh seuneu bos bae batur nyaho aya si obos cicing wae seuneu nyaho oge seuneu lain udud aya cukang lantaranana bos kekiaan teh da urang maka kara ayeuna nyekek botol bos baheula mah aing mah kieu salat lain kudreum
leuwih parah sia mah. Sakieu mah leuheung bos. Ari kitu kunaon? Nyeri hate bos. Nyeri hate. Nah putus jeung kabogoh bos. Putus kabogoh nepi ka mabok. Teu pira sia teh. Nah anu nyawer. Mana? Alah. Aduh, teu dikangkalungkeun. Aduh non di saya. Cacak mabok Di Bapak Hajat. kening. Alah jajak kalau hatur. Aduh beres jis lah. Bari mabok anu nyawer. Anjing teh nyaho kieu mah mabok aing. Kabetaeun ja. Dengale aing jadi Miss Universe deuleu teh. Loba. Gitu, Bos. Nuhun Bapak Hajat teh. Alah, Bapak Dede. Nuhun Bapak Dede cing kagentosan anu langkung-langkung. Panjang yuswa ageng milikna nya. Sehat. Ridho Pak Dede. Tambihan deui atuh ridho mah. Sia mah dipentah hate minta jantung sia mah. Gitu, Bos. Marokana kumaha aduh aing rada haneut ayeuna mos lah nanya ka di Kang Kalungan ku duit haneut Bos. Mau duit asak eta. Pirage putus make jeung mabok. Piranya. Aduh eta meuni enteng nyarios si Encep. Pira pajargeun teh cenah. Lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng kutreuk teu pira teu lurat leret Bos. Pira ta Bos? Rek kitu wae herop. Ku pira doden wae anjing di botol. Lain masalah kitu sia mabok. Pikageuleun kalkol kitu teh sapi. Oji kasar deh. Tong kasar anjing sia teh. Dangukeun ku si Obos. Naon? Matak aing galau. 5 tahun bobogohan, Bos. Tuluy. Ti poe Senin nepi ka poe Jumaah dianteur gawe ka Kahatek. Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang pimitohaeun, Bos. mitoha 5 tahun lilana Bos. Bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat. 5 tahun anjing jatna. Tong gogok sia teh. Oh sorry Bos. Santai. Malum aing mabok Bos. Sia teh meuni diumbar teh gugagogok teh sia. diumbar deui. Apan aing mah mabok Bos. Wajar apan mabok Bos. Tuluy kumaha? 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat. Minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung Bos. Dikawin tatangga Bos. Perih Bos, perih. Bejat hati aing. Watir. Sakieu mah leuheung Bos kieu mah. Nah, untung hati ini buatan Allah Bos. Mun buatan Cina geus bajret Bos. Nya Bos. Heueuh nyaho aing oge. Lamun maneh galau kitu kulantar kitu cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh. Naon hikmahna? Naon? Meureun mana kitu oge lain jodoh maneh. Mata kitu oge awewena teu bener. Mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge aya matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana. Leuheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng bager deui pan leuwih nyeri mending ditemongkeun ti ayeuna keneh sanajan peurih tapi eta peurih teh sing jadi ubar satiap ubar teh pahit ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna eta ulah kitu sia teh ya be kalakah molor si anjing. Woi, aduh, atos Bos dakwahna Bos. Coba si eta. Mal didenge kudu frustasi moal. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah,
tong boroning pangkat si bos gitu mamah dedeh tradi denge ku aing mamah dedeh dai anu terkenal nah geula aing mah geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna nah ngadenge aing dina dakwahna mari kita Jumatan mari kita salat Jumat aing manehna tara salat Jumat bos apaan awewe teu bisa abong nu mabok abong nu gelo sia geus pokona mah kumaha malah bos lah heeh aduh kalau neuneuh duit bos bisi sawek bos lang nitip lang teu dicokot deui lang cilaka awas dipaok dalang goblok sia doraka sia maing we nya mending dikabikeun minum heula bos naon eta teh minuman teh ieu non amer naon amer anggur merah lain bos arak telepel bos intisari naon intisari murahan bos cipas wah mahal teuing bos Jack Daniel teka hontal bos mending keneh ngontrak aing memayar kontrakan bos naon atuh iya podka tanya bos porka mamun podol mah nya bos si jurig bong nu mabok sia mah naon atuh ya nutrisari bos mabok kumaha nutrisari piraku mabok ku nutrisari nutrisari nama biasa bos oplosanana nu luar biasa nah dioplos ku naon oplos jeung ciki nini bos pahang demi Allah ampun gitu bos lah nyanggeus atuh minum heula bos sok atuh buka heula ku encep ya bos tingale bos ngabodah kieu bos mana eueuh oge caritana atuh maneh teh bos dukung aing po hampura di bata ku aing di botol bos cing balik atuh mana dibalik bos atuh lah dukung aing bos anjir we tuh dengan ngabudak kitu mana bos mabok anjir kada saya teh mabok wae teh goblok gitu saya apaan sia nu mabok teh neulekeun ka aing